Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng dongeng Sunda di kanal Capruk Radionet. Para wargi netizen sadayana simkuring da dihapunten ieu rada lat upload ku margi kalarasan aya kararpet dina ieu peralatan panginten. Janten aya nu kedah diservis gitulah. Pamugi teh janten rengat manah. Dongeng Sunda anu kapidangkeun ayeuna nyaeta ngabantun judul Caringin Peuntaseun Jalan anu bade dugi kana bagian kaopat. Para wargi sadayana carios anu tipayun nyaeta tos dugi ka kaayaan asri anu kaluar ti imah pikeun nyidik-nyidik anu ngabedega jangkung badag ngabelegbeg hideung. Kumaha carios salajengna? Mangga urang lajengkeun. Awak asri ngadegdeg. Kulutrak muka panto hareup. Panasaran hayang sidik kanu ngabedega di buruan. Ngalengkah lalaunan bari panon teu leupas mencrong nu aya di buruan. Bari babacaan sabisa-bisa. Asri ngahaja ka buruan. Gorolang maca ayat kursi ditarikeun nu ngabedega ngareret. Beungeutna teu pati jelas. Ceunah sorana ngagerem handaruan. Ayat kursi ditarikeun palebah ayat pamungkasna dibacakeun nepi ka 3 balikan. Asri bijil kawani nu ngabedega malikeun awakna. Assalamualaikum. Ceunah. Gebeg, asri ngagebeg. Reuwas kacida eta makhluk uluk salam. Sidik lain jelema biasa, nempo tina dedegan nu teu umum jeung ukuran jelema biasa. Makhluk nu jangkung badag teh ngadonuluykeun ayat, satuluyna ngagorolang lancar nepi ka tamat surat Al-Baqarah. Geus rengse namatkeun surat Al-Baqarah, les ngilas teuing ka mana leosna, asri olohok. Neng Asri, sora Palukman. Asri culang cileung, red kasabudureun tempat, sing horeng Asri keur pada ngagulung handapeun tangkal caringin. Alhamdulillah, geuning tos sadar, canda ka bumi Pak. Saurang pamuda nu aya didinya ngajungjungkeun awak Asri, katempo lungse buuk baraseuh pada nyeuceuhan. Asri dituyun dibawa ka imahna. Nu ngalanteur nungtutan pamitan. Palukman rengse mulasara Ustad Asep maot alatan jantung ceunah tas mulang pengajian ti Cisalak. Kunaon make jig-jig tangka caringin atuh? Geus cicing di kamar jeung mamah. Bu Hesti ngagelendeng baka tingku hariwang. Ari bebeja rek cai nyaho-nyaho geus aya handapeun caringin bari kaayaan teu eling. Isukna nurek maturan tea datang ka imah, urang dinya keneh ngan beda RT, awewe tengah tuwuh geus teu boga budak leutik. Barudakna geus ngaruren malah aya nu di Saudi. Pangkeun, abdi ikah, abdi dipiwarang ku bulina. Saurna bapak sareng ibu peryoge rencang. Ceunah bari raratret ka unggah juru imah. Mohon Bu Ikah. Hatur nuhun, wargi keneh kebulinanya, cek Palukman. Sumohon, putra raka eta teh, nyaurkeun aya guru nu peryogi rencang, nya karorompok nawisan bulina teh. Ikah kerung, koloyong ka dapur, reg eureun hareupeun lawang ka pipir. Palukman nuturkeun bari kerung, Ikah jiga aya nu nuyun, luas leos ka juru imah bari jiga nu paparancahan.
Jasa ngewitan bengi ieu Bi. Pak Lukman nyamperkeun. Mangga. Ari ibu teh nuju ka kandungan, Pak. Nah, di luhur lawang panto teu dipasangan cabe. Palias jeung sajabahana sakumaha biasana kitu, Pak. Bi Ikah tanggah mencrong kana kusen luhureun panto. Tara make nu kararitu Bi, muntang maka Allah we. Tembal Pak Lukman, nu keukeuh dina pamadegan yen manehna sakulawarga teu percaya kanu kararitu. Ngan ukur percaya ka Allah. Jeung yakin yen manusia makhluk nu pangsampurnana. Aduh, nah atuh Pak. Eta teh kebiasaan muhun urang, Pak. Percanten teh percanten, makhluk gaib salianti manusia teh aya. Nya nu solehna aya, malih nu delekana ge aya. Sok ngaganggu ka manusia, Pak. Tembal Bi Ikah kurah koreh kana pabetekan, gap kana bawang bodas jeung panglai. Ditojos ku panitih, sok diasongkeun ka Bu Hesti. Abdi mah budak kabeh ge teu make nu kararitu Bi. Alhamdulillah marulus. Pak Lukman keukeuh dina pamadeganana. Nya teu langkung Bapak. Abdi mah saja ngemutan, Pak. Di dieu mah benten sareng di kota. Sangat keneh. Tembal Bi Ikah ngelehan. Tisaprak Bi Ikah maturan Bu Hesti, unggah malam Salasa jeung Jumaah bau menyan. Sasajen sanyiru di juru dapur, haseup ngelun minuhan rohangan. Teu kitu reup magrib sisinglar ke unggah juru kamar, bubura ku panglai nu dibeuweung, nyere opat gagang dibeungkeut ku awi tali dikepretkeun opat kali. Asri Aden katut Bu Hesti teu loba tatanya. Ti harita jadi leber wawanen, kacai teu kudu dianteur kaluar imah ge ludeung deui. Mun Pak Lukman aya di imah, Bi Ikah mulang ka lemburna. Mah, ari ieu naon dina nyiru? Pak Lukman ngagorowok ti dapur, manggihan sasajen sanyiru di kolong paragi ngubah wadah. Bi Ikah sok nyuguh, Pak. Kahayangna geus antep we. Nu penting madaekeun maturan. Ye, pan urang mah tara kikieuan. Sing yakin maka Allah nu Maha Kawasa, teu aya kakuatan angin kakuatan anjeunna. Dan undang kikieuan peuceun. Pak Lukman ngasongkeun nyiru jigana Bi Ikah poho miceun. Nyiru di tampanan ku Bu Hesti, panto dapur nu kapipir dibuka, sasajen dibahekeun kana wadah runtah. Bu Hesti rarat-reret ka palebah wadah runtah. Halis kerung cingogo jiga aya nu disalidik. Nyiru ditunda, leungeun Bu Hesti mulungan eurih garing urut ngababad kamari. Taneuna dikali ku leungeun dibarung ku rasa panasaran. Bu Hesti calangap. Hanapeun eurih jeung taneuh nu dikoreh teh geuningan aya tutunggul kuburan nu geus lukutan. Lah, aya kuburan geuning, Pak. Pak ka dieu. Pak Lukman nyamperkeun. Aya naon, Mah? Itu aya tutunggul. Jika nu ngahajat ditutupan eurih, nah hari Bapak teu ngobrol atuh. Bu Hesti muncereng keheul. Aduh, hampura Mah. Tadi Nabi si Mamah rewas. Bapak teh teu kapikiran Mah. Pak Lukman sasadu. Payengan loba nu aheng atuh. Kareueung wae. Sing horeng aya kuburan. Nah kuburan saha atuh? Bu Hesti asup ka imah, jantung ratung tutunggulan nahan ambek jeung reuas. Regot nginum cai sagelas. Laju istighfar bari nurutan dada. Bu Hesti ngahulang diuk di kamar bari ngusapan cangkengna nu karasa panas. Kusial karasa mules, kesang ngagarajag. Jung nangtung bari pupuringisan. Leungeun muntang kana lomari, mapai nepi ka lawang panto bari gegerowan ka Pak Lukman. Mah, karasanya hayu atuh urang ka bidan puskesmas. Ada warek ngalahirkeun di dieu. Pak Lukman muru pamajikanana bari hari weus-weus.
Kapuskesmas wae. Saterusna papagah ka Asri jeung Aden sangkan tatahar nyadiakeun bawaeun keur kabidan kantong salin orok jeung baju samping oge simbut. Sup kana mobil memeh indit ngoncian panto laju arindit ka puskesmas Cibeber. Hadena ngalahirkeun lungsur langsar sanajan perkiraan bidan mah samingguan deui. Kulantaran stres jeung loba kawer ngabalukarkeun kontraksi rahim. Cai pangeprok geus kaluar manten, orok kudu dilahirkeun bisi kakurangan cairan. Orokna awewe montok jeung mulus, dingaranan Asmi. Kubidan dititah ngendong di puskesmas ngan Palukman keukeuh ngajak ka imah. Katambah nempo Bu Hesti jagjag teripuh jiga nutos hudang ngajuru. Jam 8 peting nepi ka imah kasampak biikah geus beberes kamar jeung imah keur nyampakeun nu ti puskesmas biikah ngaliwat. Pak, ieu kade bali sareng samping nu aya getihan tong ka di seuseuh nya Pak. Anjing deui wae. Biikah nyokot keresek gede wadah samping nurut ngajuru. Indah Habi, bau meureun? Palukman kerung. Sing percanten Pak, mun di seuseuh wengi ieu mana teuing asa diulem tah. Bau kaambe ku manusia, kulo lembut mah seungit matak uruy. Biikah Daria. Palukman teu nembalan gancang nepungan Bu Hesti jeung orok di kamar keur dirariung ku lanceukna. Peuting nu simpe ukur dipirik ku sora jangkrik dipapaes ku bebenceh, hiliwir angin peuting karasa tiis. Palukman kaluar ti kamar, nempo biikah tibra di tengah imah barudak geus aya na alam ngimpi. Kitu deui Bu Hesti sarua tibra. Palukman ngetayap ka dapur ngajawang keresek di samping. Iya nu bau hanyir teh. Cenah bari ngagiwing keresek ka cai, gebrus samping di seuseuh, getih di perut nepi ka bersih dipoekeun di jero kamar cai. Pamiceunan cai urut nyeuseuh berasna kawalungan tukanggeun imah. Cai urut nyeuseuh campur getih palit kawalungan. Teu lila tos nyeusehan samping. Sora angin ngagelebug dibarengan ku regegna anjing di hareupeun imah. Korejat biikah hudang. Bari gigisik muruka cai katempo aya samping na pepoehan baraseuh keneh. Bus ka kamar mandi biikah neangan bali bisi kapiceun. Hadena aya dina pendil keneh. Dipipir kadenge sora recet teu puguh. Aya nu cicirihilan. Nu gageunggeuk ceurik kanyanyerian. Aya oge soal ngagerem siga makhluk sebangsa ning ajak nuker parebut dahareun. Bulu punduk biikah asa kanel. Matakan nyarek nyeusehan samping urut ngajuru teh kajeun isuk deui. Balukarna loba lelembut nu asa diondang katambah cai pamiceunan berasna kawahangan gede. Sapeuting eta biikah teu sare sakarejep oge. Ngahaja si singlar keur lelembut nu keukeuh hayang asup ka imah. Dipipir dogdag kadenge sora pikasieun awor jeung sora angin. Can diburuan jiga aya demonstrasi. Seah ku sora anu teu parorogu. Bi, eta aya naon nya? Meuni harengheng dipipir jeung diburuan hareup teh. Palukman norojo ti kamar. Hari bapak ku abdi teh pan dicaram yeuseuhan. Kieu tah balukarna Pak, kieu. Biikah semuke heul. Biikah nungtun Palukman ka palebah jandela, hordengna dibukakeun. Tuh, tingali ku bapak. Aya naon di buruan Pak? Palukman noongna jandela. Awakna ngadadak ramoh poe, leuleus taya daya upaya. Nempo di buruan, loba makhluk teu mangrupa. Jiga paboro-boro harayang asup ka imah. Pating koceak, pating salegor. Pikasieun.
aya nu ucang-ucangan dina dahan tatangkalan anu gegeleberan hiber jiga papatong geus puguh nu cuma ragu harapeun imah mah teuing sato naon teu puguh rupana. Gusti naon eta teh bi? Pak Lukman ngadeg-deg saumur hirup kakara nempo nu kararitu beri jeung lain hiji dua nu katempo tapi loba. Acan udah pipir bapak tuh di wahangan nanarai ka dieu. Biikah ngenyang leungeun Pak Lukman dibawa ka dapur. Hordeng kaca dapur dipelengekeun saeutik. Diburuan pipir teu kurang geueuman. Unggul kuburan jiga nu barijil teu jero taneuh. Di luhur tunggul rapang makhluk pika gilaeun. Dedegan jiga budak leutik tapi beungeut kerang pika sieuneun. Huntuna rangeteng buukna garimbang. Can di luhur benteng anjeun ceuleu ucang angge bari cicir hilan. Buuk ngarewig sakapeung jiga nu kuramas diuyap-uyap. Allahu Akbar. Nah bisa kieu bihi. Pak Lukman budupruk leuleus. Pikiran kumalayang teu panceg. Aya niat rek pindah deui ti ieu tempat rek dijual murah. Kuburan kudu dipindahkeun. Ngan duka kuburan saha jeung kudu ka saha nya mapay laratanana. Para wargi netizen sadayana rupina dongeng Sunda ti Capruk Radionet cag dugi ka dieu heula. Hapunten karena segala rupi kakirangan salang kalepatan. Upami aya langkungna kasayan eta mah ti Gusti Allah nu Maha Kawasa. Upami aya kakirangan salang kalepatan eta nya ti sim kuring. Atuh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta saestuna henteu ngahaja mung kaleresan bae. Teu aya maksudna naon nya para wargi netizen sadayana. Atuh teu hilap kuring nada di like, share sareng subscribe kana channelna. Pamugi janten bahan kamajengan. Tepang dangu deui dina dongeng salajengna. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.